Mudah-mudahan orang sadaya aya sifat dina diri urang sifat bereha. Amin. Sabab lamun urang bogaan sifat korek eta teh hiji dahan tina neraka dicopot di jalma anu korek eta dahan teh mawa ka eta jalma anu korek diasupkeun kana neraka. Mah urang sadaya kudu siap atuh urang lamun urang gawe mlebu ka surga nya urang di antawisna aya sifat bereha. Itu mudah-mudahan orang sadaya tadi nami orang teman ibu lamun sodako orang boga duit 100.000 100.000 receh aya 50 aya 20 10 5.000-an aya 2.000 aya 1.000 kira-kira dibuatkeun kana kenteling sabaraha eta teh saha eta keturunan negara sarekan diledekeun anu 1.000 lain anu 50.000 anu 1.000 pan letih-letihna tang punya tang 50 dipake kurang dipake ibadah kadang-kadang ngajarikeun pokok ka Gusti Allah besar eta anu 50 dibeureun kana beas enjeunna pake tuang barat pokok kana ibadah bisa bawa teuing sakitu